Poe ayeuna teh boga tugas ngabagikeun uleman jeung deui kaparengan bari rek ngiderkeun deui dagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Sabaraya ieu teh emak rek ngabagikeun ulemannya. Ieu teh ulemanna alona emak alias budak lanceukna emak. Mun ceuk bahasa Indonesiana na mah atuh ieu teh keponakanna emak. Bisi we atuh aya nu teu ngarti nya baraya. Ieu teh samemeh dibawa ngider urang pilihan heula anu deukeut-deukeut sabari ngaliwat. Nya atuh ngameh teu lebar lengkas sakalian we urang bikeunan. Jeung deui ieu teh ngahajanya erek mikeunan ulemanana teh sakalian bari ngiderkeun dagangan deui ajang eusi keler teh nya sabenerna nama ieu teh kan bari nganter-nganterkeun pesenan ayeuna mah soalna pas kamari dagang mah lobana nu pesen hayang dianterkeunana teh engke kadeukeut ka lebaran cenah oge. Baraya tuh tingali ieu mah aya anu erek hajat deukeuteun imah emak oge di lapangan masjid ieu teh. Ari ieu mah nu erek hajatna tetangga emaknya. Ieu oge rek hajatna teh engke Sawal pulang lebaran pisan. Ari keponakan emak mah lain belah dieu lumayan rada jauh lah nya. Beda RT kitu baraya. Tah ieu tingali baraya ulemanana teh. Acaranana teh poe Salasa tanggal 24 Maretnya ieu teh. Hayu bisi aya anu ngarasa dulur ka keluargana emak. Rek poho teu ka ulem datang we lah nya. Nu penting mah mawa amplop we sing kanel hehe. Heureuy atuh heureuy nya baraya ulah dianggap serius pokona mah. Ieu teh bari ngaliwat sakalian erek kagirang ka tempat nyokotan barang dagangan. Jadi ieu teh sakalian urang bikeunan. Deui mengpeung aya nu mantuan tuh si Teteh Bella. Da ti teh tadi teh nutur-nutur hayang mikeunan uleman cenah oge. Tah ieu geus nepi nya ka tempat cokot barang dagangan teh. Ayeuna urang siapkeun heula ieu teh pesenannya anu geus dipisah-pisahkeun we pokona mah. Ieu teh dah geus dingaranaan oge tuh dina keresekna teh ngameh babaring ke kari mikeunan. Tapi da emang sih ieu teh salain mikeunan barang anu dipesen teh aya oge barang anu alalanya. Tah sapertikeun ieu nya ieu teh kue wafer sultan cenah oge ngaranana teh. Dari kamari mapan eueuh tuh tingali baraya. Poe ayeuna mah geus tamah deui rupanana teh loba we pokona mah. Jadi pan ari aya barang anyar deui mah urang bawaan deui. Da tuh geus pasti we bakal aya anu meuli mah nya baraya talamun ieu mah brem. Terus ieu teh aya dodol tuh pokona mah loba we rupa-rupana barayanya. Soalna poe ayeuna mah geus waktuna deukeut ka lebaran pisan. Biasana geus bener-bener bararutuh geuning kana ajang eusi keler teh. Tuh ieu teh mawana sakieu-sakieu heula da engke teh bulak-balik kari nambahan deui da soalna disakaliguskeun mah da moal ka bawa atuh nya baraya. Geuningan mawa sakieu oge lumayan berat ieu teh. Atuh da bulan puasa kieu mah geuningan tenaga ge asa ngurangan. Bari deui kaparengannya poenana teh panas pisan ereng-erengan ti isuk-isuk teh nya baraya. Pokona mah geus kabayang hausna we da. Pokona mah basahari ngider dagangan teh mending geus teu kuat genggerong teh. Lain lapar cuaca kieu mah bener-bener haus we pokona mah. Tah baraya pan ieu teh nya tuh bari ngider dagangan teh pan bari mikeunan uleman. Da ieu teh isuk keneh mah geuninganan jelema teh loba nu keur sarare keneh. Soalna pas digeroroan teh geuning loba nu sararepi keneh. Matak ieu teh sakalian we urang titipkeun ka nu darareuketna namanya di dieu. Hampura ahnya digawekeun da soalna geuninganan hese deui lamun kudu bulak-balik deui ka dieu mah. Pangpangna mah geuninganan bari ider-ideran kieu bari mawa barang dagangan mah atunya. Ampun ieu jeruk meuni leubeut mah teh da meniket kabita pisan ararasa. Ieu teh bebeja we kanu bogana minta 2 siki mah deuh. Tingali tuh saking ku kabitana emak menikot bebelaan nae. Untung we ieu teh tangkal jerukna henteu jangkung-jangkung teuing. Tapi da nya ge pendek tangkalna meuni asa sararoak erek naek oge. Da sieun ngagurampel sakieu ge meuni asa laluang. Maklum atuh da geuninganan ari geus emak-emak mah. Pokona mah hatur nuhun pisan nya ieu teh kanu boga tangkal jerukna.